Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kirungking ngilangkeun sapasang leungeunna bari musirkeun paneutepna ka si Banteng Wulung terus nyarita. Melani hilaing Banteng Wulung. Wantong kaget punsak nguliling tangkungan badan hilaing. Bakal dikurung kusene anu ngepemena. Anu bakal terus ngagedean sarta bakal menutup badan si lain nepikeun ka geheng tutup. Rasakeun kekuatan ilmu sagala api sia. Akirungking ngagerakeun sapasang leungeunna di hareupeun dada terus diserungkeun ka hareup. Kajadian saterusna ngagetkeun si Banteng Wulung. Sabab tangtungan badana dikurilingan ku seuneu anu ngababela. Sarta terus ngagedean jeung maju ngadeuketan ka lebah si Banteng Wulung. Akirungking nu boga anggapan si Banteng Wulung moal mampu ngungkulan ilmu sagara api. Harita nyarita ka si Banteng Wulung. Hilaing moal mampu ngungkulan ilmu sagala api Banteng Wulung. Sabab seuneu anu ngameula bakal terus ngababela terus ngagedean jeung ngajangkungan anu akhirna bisa leuwih jangkung ibatan tangtungan ilaing sia. Hasok mukmikeun kemampuan ilaing. Menak-menak bunga kemampuan bikin ngukulan kekuatan ilmu sagala api Banteng Wulung. Ya geleng deui ilaing bakal jadi ruhak tutung sa Banteng Wulung. Si Banteng Wulung ngantelkeun heula ruyung gedena kana taneuh. Harita masih kena bingungeun sigana mah kumaha carana mareuman seuneu anu ngababela. Anu terus ngagedean jeung ngajangkungan sarta ngurung kana tangtungan badana dina kayaan keur bingung harita kadenge sora sirawing. Dia kudu kaget. Dia kudu bingung. Tenang we teh. Hapanan kali tinggal ngagunakeun urung anu gede teh ya. Babukeun we kana seuneu nu aya di hareupeun. Terus anu beulah kencaeun jeung katuhun anu paling akhir anu aya di tukangan badan anteng. Sok laksanakeun ku anteng teh. Sora sirawing geus teu kadenge deui. Harita si Banteng Wulung ngalaksanakeun pituduh ti sirawing. Si Banteng Wulung bari ngababukeun ruyung gedena kana seuneu anu ngababela di hareupeunana. Wah, pareum sia seuneu
ngentong cobra hayang durukan badan ngurang siah golobog kolopok mudu marem maneh seuneun kajadian anu lumangsung ngagetkeun Aki Rungking waktu ningali si Banteng Ulung ngababukeun ruyung gedena kana seuneu anu ngababela di hareupeunana jadi pareum sapada harita sedengkeun si Banteng Ulung ngababukeun di ruyung gedena kana lebah seuneu anu ngababela anu aya di belah kencaeun jeung nu ngababela anu aya di belah katuhunana gas seuneu pareum geus kitu si Banteng Ulung ngababukeun ruyung gedena deui ka lebah tukangan badana akhirna seuneu anu ngariung badan si Banteng Ulung teh pareum Aki Rungking kerung bari ngahuleng ningali si Banteng Ulung mampu ngungkulan ilmu sagara api bari merhatikeun ka si Banteng Ulung harita Aki Rungking ngagelendang ngomong sorangan alamnya nah hinyangkan ehen jadah deh ya manggaluk na anu geus ngabantu kasih tetelo teh si Banteng Ulung anu ngajadikeun si Banteng Ulung mampu ngungkulan ilmu sagara api ku aing geus ditobaan ngagunakeun kekuatan batin saha anu geus ngabantu Banteng Ulung tapi boleh dikatakan kekuatan batin aing geus dicara pikeun ngaminasakeun nu dilawan gak nyabat di aing ulu ngagunakeun kekuatan ilmu sagala penting dina ngayaan si Banteng Ulung boy bisa ningali lawan aing bakal ngagunakeun besok bade sakti anu bakal nembus jajantungna si Banteng Ulung ningali Aki Rungking ngahuleng si Banteng Ulung bingung harita si Banteng Ulung nyarita bangun anu nyengserikeun asok ngarek ngumaha ngayeuna dinakan maneh tah rungkingan geus katingali ilmu sagara pian ngeuweuh neneonan lamunan masih ngaya kang kuatan ilmu anu leuwih hebrat ngasok gunakeun siah rungkingan kumurang ditungguruan siah Aki Rungkingan dasar aki-aki belagugan ololeh hewan Aki Rungking anu geus nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan ilmu sagara peteng jeung pesobadi saktina harita terus nyarita Banteng Ulung Salatnya hilaing bisa ngungkulan kekuatan ilmu sagala api tapi si Rungking masih eneh bunga ngakuatan ilmu anu hebat dan tak bisa diimbangan di lain poe ieu yang nadi poe ieu mangrupa pek manunjungan ke si lain sa Banteng Ulung wah ngasok gunakeun ilmu anu hebrat teh rungkingan kumurang bakal diladenan sia golobog ngasok gancangan tong loba omon gunakeun eta kang kuaten ilmuan teh sia golobog
Aki Rungking ngacungkeun sapasang leungeunna ka luhur dina kayaan dampal leungeunna muka bari musirkeun panetepna ka si Banteng Ulung. Leweng aina maka ikutnaeun kekuatan itang anu moal mampu diimbangan uti lain sa Banteng Ulung. Ya itang Wah, omong naon sagolobok teu kaharti sia. Maksudnya ilmu sagala punyang. Dadah, iya. Modal sangeling lagi sagula ajar. Aki Rungking nurunkeun sapasang leungeunna anu ngagerter. Bari ngalakukeun gerakan di tempat. Kajadian saterusna ngajadikeun si Banteng Ulung jadi kageteun. Sabab disabudeureun eta patempatan anu talina caang saterusna jadi poek mongkleng. Si Banteng Ulung geus teu bisa ningali cirim Aki Rungking. Sanajan dina kayaan keur kaget harita si Banteng Ulung masih keneh ngantel kentungtung ruyung gedena kana taneuh. Tapi si Banteng Ulung jadi bingungeun cara ngagunakeun ruyung gedena sangkan bisa ngungkulan kakuatan ilmu sagara peteng. Dina kerekayaan si Banteng Ulung bingung kadenge deui harita Sora Sirawing. Kudu make jeung bingung sagarupa teh. Habadan pikeun mulikeun kayaan nu poek jadi caang deui mah atuh kali tinggal puterkeun we eta ruyung gedena di luhureun siraan teh. Kedaso bari nyarita tinu caang jadi caang, tinu poek jadi caang maksudnya. Poek leungit datang caang, bray caang, bray caang, caang. Salawasna tetep caang. Apa dan sakitu we jampe nama teh. Sok ayeuna mah glalaksanakeun. Tangke kieu teh ye, lamun Rasanti jeung Sandika ningali tarungna geus leusuh beakeun tanaga, wayahna Anteng kudu maju ngabantu. Sabab Rasanti jeung Sandika nu pada ngayunan dua urang lawan. Anu memang moal bisa dirubuhkeun da puguh eta 4 urang lawan pada kasandingan ku makhluk gaib. Anu ngabantu ka 4 lawanna. Hafanan cara ngungkulanna mah babukeun we kuruyung atawa babu kuruyung dina lebah tonggongna, maka eta 4 teh bakal pada rubuh. Makhluk gaibna anu nyaning ge bakal kaluar teng. Sakitu we bekerti akang keur ngungkulan kaayaan mah teh. Sora Sirawing geus teu gandenge deui saterusna si Banteng Ulung muterkeun ruyung gedena dina luhureun sirahna bari nyarita. Wah, tinu caang jadi caang, tinu poek jadi caang, poek leungit datang caang, bray caang, salawasna tetep caang. Caang. Muterna ruyung gede nimulkeun sora jeung geteran kakuatan anu namus kana kakuatan ilmu sagara peteng. Kajadian saterusna anu talina poek mongkleng teh jadi bray-brayan caang. Anu akhirna mah caang deui saperti tadi. Puguh we kaget lain dikieuna keur Aki Rungking mah. Anu satalina Aki Rungking teh geus rek ngagunakeun badi saktina. Jadi teu
jadi ngagunakeun sabab kaayaan eta patempatan teh geus pulih caang deui. Dan ya mangelukna anu geus panungani Banteng Ulung. Nambah barakali aing ngagunakeun eta nu ipang. Ngagunakeun kekuatan batin tapi tetap bisa ketemu. Misalnya usaha sabadana nu geus kabantu ipang. Si Banteng Ulung. Aing nama tinggal nunggu balangah si Banteng Ulung. Anu saterusna bakal ngagunakeun peso Badi Sakti sangkan tentuna nu timpang nanti sangkan namus kana jantungna. Si Banteng Ulung ngabedegan nangtung harita ngumbar ka sukahatena bari nyarita ditujukeun ka Ki Rungking. Ngomong neonan sia kurang ajar teu kaharti sia ngomong teh. Bari jeung ngentre-ngentrekeun bujur tu balik sia Ki Rangkong. Deleh kumane sia. Kang kuatan ilmu sagara patangan bisa dingungkulan ku aing sia golobog. Si Jangkar Kehedan ngasok lamunan masih ngaya kang kuatan ngilmu anu leuwih hebrat gancang gunakeun ku maneh sia golobog. Beungetan siga kuda ku ngaing mah ditambulan moalah disamaraan sia. Ki Rungking Pasir Gunting geus teu malire ka si Banteng Ulung. Harita Ki Rungking kalakah ngareret ka tempat Tarung Narasanti bari tos nyarita ka si Banteng Ulung. Tingali tuh. Hadi geus lain Banteng Ulung. Kaya atas nyanyi geus nitik-nitik anu nyati lawan. Nyati oge ilasan nikmat-nikmat ali nyanyi anu. Bahani gaduh muji laing, Badungan, Banteng Ulung, Jangkar Hehen. Si Banteng Ulung jadi kapangaruhan ku caritan Ki Rungking. Harita si Banteng Ulung jadi ningali kalebah tempat Tarung Narasanti. Dina kayaan si Banteng Ulung balangah kitu harita eta kayaan teh dimangpaatkeun ku Ki Rungking pikeun ngagunakeun peso Badi Saktina anu geus aya dina cekelan leungeunna. Harita Ki Rungking ngagerakeun leungeun katuhuna. Saterusna peso Badi Sakti ngablasat maju nyerubuk ka dada si Banteng Ulung anu beulah kenca. Eta kayaan jelas teu kanyahoan ku si Banteng Ulung. Sabab harita si Banteng Ulung geus muru indit ka tempat Tarung Narasanti. Syat gelap besat syup syuruk. Eta peso Badi Sakti na Ki Rungking beuki deukeut kana sasaran tapi sameme eta peso Badi Sakti nembus kana dadana kenca si Banteng Ulung. Ngadada kriung gede anu keur dicakalan ku si Banteng Ulung teh gerak sorangan leungeun katuhuna jadi nuturkeun gerakan uyung gedena anu harita ngapabuh peso Badi Sakti anu geus rekeuna ka si Banteng Ulung. Gurilap syut berentang peluk peso Badi Sakti lagrag kana taneuh. Harita si Banteng Ulung jadi sadar yen manehna geus dibongohan ku Ki Rungking. Bari jeung muncereng si Banteng Ulung terus nyarita, wah kurang ajaran. Maneh geus bongohan sia Kang aing Jangkar Kehedan. Gunakeun senjataan dina kaayaan ngaing keur balangahan. Napina senjataan nganeh geus potongan je 2 bagian sia. Cobra ngarek kumaha ninakan nganeh ngayeuna rungkingan. Maneh geus moal mampuhan naruskeun narungna sia. Dasar golobog. Ngayeuna mah ngaing anu bakal maju narajangan sia.
si Banteng Ulung maju narajang bari ngababuk-babukeun ruyung gedena ngarah kana sirah lawan. Puguh we Aki Rungking kageteun harita narik badana ka tukang bari ngagiwarkeun sirahna ka gigir. Kiwar plos babukan ruyung gede si Banteng Ulung terkena kana sasaran. Meh bareng jeung ngeplosna panarajang lawan harita Aki Rungking ngalakukeun panarajang balesan. Tina kayaan dengan katuna Aki Rungking rek nyodok kana beuteung anu jilawan. Horo kaya sameme panarajang Aki Rungking kena kana sasaran si Banteng Ulung geus kababukeun ruyung gedena kana dengan katu Aki Rungking dina lebah sambungan sikuna. Hilaing jalangan Banteng Ulung setan, aduh nyeri, aduh nyeri. Aki Rungking ngagaro nyeri sambungan tulang sikuna remuk kena ku babukan ruyung gede si Banteng Ulung. Aki Rungking ngadalik deug mundur ka tukang. Durug-durug si Banteng Ulung nuturkeun badan lawan saterusna ngabobokeun di ruyung gedena kana leungeun kenca lawan dina lebah sambungan sikuna. Aduh nyeri setan, remuk deui tulang siku aing, aduh ampun Banteng Ulung ampun, ampun Banteng Ulung, Aki Rungking ngageronahan ka nyeri pikeun anu kadua kalina. Harita Aki Rungking ngadalik deug mundur ka tukang. Saterusna eureun ngadalik deugna lantaran kahalangan ku tangkal kai gede. Akhirna Aki Rungking jadi nyarandikeun awakna kana eta tangkal kai gede bari humaragung nahan ka nyeri. Durug-durug koclong ranag si Banteng Ulung ngabedega di hareupeun Aki Rungking baritus nyarita. Wah, leungeunnan maneh duangnana geus moalan bingsa digerakkeun deui sarungkingan. Aki-aki jahatan anu mantrak jadi jeung lemah kawas maneh mah henteu bingsa diberi ngampunan. Maneh bakal bejadan sia eta hulu babatok teh dibabukan ku ruyung gending aing sarungkingan. Dasar aki-aki kulobog kawas maneh mah muduni modaran entong lilah hinggup di dunyaan teh ngeuweuh gunana kalakah ngangriweuhkeun bungkul. Aki Rungking anu keur ngarasakeun ka nyeri. Puguh we jadi sieuneuun gandenge caritan si Banteng Ulung anu bakal ngabejadkeun sirahna ku babukan ruyung gedena. Aki Rungking netep ka si Banteng Ulung bari nyarita semu anu ngaleungis men tadi pikarunya ku si Banteng Ulung. Aduh Banteng Ulung ampun, ampun lewek tong dibilasa Banteng Ulung tinggalunya kat lewek tong dibilasa lewek kesuang alawan. Aduh ulah dimenjatkeun ilah lewek Banteng Ulung. Lewek dah petaknya deh hirup tilunya deh Banteng Ulung. Aslina dah Banteng Ulung. Lewek dah pasik petaknya deh itu. Jadi bilang gue lek kakak lewek alu keste bisa, alu keste daya. Aduh
tinggalnya paling pulung masih betah dalam lunya. Wah sia kakarek inget golobok kolopok gede keneh nguntung sa tadi podaran ku ngayeuna lantaran